Petasan sama mawa iya. Ngan kami insyaallah henteu mawa kerbe ieu, mau kerbau sudah. Ta insyaallah hoyong ditampi ya Pak Haji. Sanaos salit sakitu rupina panginten ti kami eta. Hoyong ditampi tah. Mobil mah meureun kami itu mau balik teh masing-masing tah mah. Atuh jadi deui bareng percuma ye ngalabak teh ka Pak Haji nya. Geus ieu mobil mah ku kami ieu dicarana deui ieu. Tah nu katilu ieu kami nyandak barang kadang-kadang paeh, kadang-kadang hirup. Muga-muga di dia boga antina. Ketika hidup bisa maehkeun, ketika maeh bisa ngihirupkeun. Tak iyalah putra kami saderek Haji Koko Muqaddas atuh sakieu mah mejeuna lah. Atuh kira-kira teh mejeuna atuh boga lah. Geus deh atuh kasem teh atuh goreng teh sedang sakieu mah Haji geus deh pokona asep. Atuh kalaresan emang sama bulan kamari kalau rasa sering ngobrol jeung kuring geus teu ngeunah rasa cenah kitu. Lamun hartina inget ka anjeunna ka Neng Fatimah, lamun keur nginum langsung kepesekan. Lamun keur dahar geus beak 2 piring langsung seueuh cenah ka Haji. Masyaallah, alhamdulillah ditakdirkeun ku Gusti Allah ieu putra guru kami mangga ieu mah